Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sahabat Tatar Pasundan berada di tempat dulunya emang di sini tempat perlintasan atau perlintasan rel dulunya ini yang dibuat dari zaman penjajahan Belanda, dan ini adalah sebuah jembatan kalau nggak salah, sebuah jembatan, dan ini jembatannya ada di samping kita loh untuk lokasinya. Di sini juga kami kedatangan tamu dari tim Kaluhun Sunda, ada Kang Alip di sini. Dan sedikit lebih tahunya Kang Alip juga tahu sejarah tempat yang ada di sini. Kalau boleh tahu Kang Alip bisa diceritakan untuk tempat yang di sini? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya ya yang saya ketahui gitu. Ini tuh dahulunya itu tempat apa namanya rel kereta tebu ya. Iya, tebu. Itu kan sebuah masih jadi misteri ya. Iya, misteri. Gak tahu benar gak tahu enggak, jadi makanya kita di sini apa namanya kedatangan kita di sini itu untuk mengungkap ya, untuk mengungkap benar atau enggaknya gitu. Terus yang kedua itu ini salurannya itu kan airnya itu ke Kali Cimanuk ya Kang. Cimanuk ya. Nah, Kali Cimanuk itu kan saya penasaran dengan yang namanya Wilalodra itu. Ratu Wilalodra itu kan dahulunya itu apa namanya nyebrang ke sana ya, iya. ke air sana itu, ke air saluran ini. Nah, cuman bedanya sebelah Indramayu, sebelah mana sih? Jati Tujuh Rentang ya, kalau nggak salah Rentang, ya. Ya, Rentang. Cuman bedanya dari sana gitu. Cuman ya kesini juga kan salurannya ya, masih salurannya gitu yang saya tahu gitu. Ya intinya ya sejarahnya gede banget ya di sini. Paling kita akan menelusuri dan menguak sejarah tempat yang ada di sini. Mari kita akan melakukan sebuah mediumisasi untuk mengetahui sosok apa aja yang ada di sini. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun. Sarang saya anu di mana? Nyuhunkeun izinnya hayong ngagali informasi di tempat ieu, kapungkurna ieu tempat teh tempat naon gitu di dieu teh. Hayong ngapal sejarahna. Mana? Iya gebengan iya kan. Gebengan iya kan eta di palih dinya aya jembatan gitu, kapungkurna gitu. Jembatan teh eta tilas naon gitu. Sejarah sungai aliran nu ti dieu teh naon bae aya sejarah naon gitu di tempat itu. Sanya hosim kuringnya eta rel. Itu sambungan anu ti mana rel ieu teh? Sambungan anu ti mana teh? Aya pabrik, saiji pabriknya eta nu di ditu tuh. Jatiwangi, pabrik gula. Apa di mana? Apa nu nyambung ti dieu nu ti Kadipaten? Oh, jadi Pertemuan. Jadi ngalir ka dieu gitu nya. Nya. Ta atas ti dieu teh kana ka mana teh? Anu tadi ku anjeun disebatkeun ke daerah wetan. Oh. Jatiwangi berarti nya Kang. Sepur. Oh, Sepur. Tapi eta kapungkurna sejarah tempat di dieu teh tinu bangsa model aya zaman Belanda gitu ti dieu teh. Aya. Tapi warga nu di dieu seueur nu ditindas anu dijadikeun budak di daerah dieu. Aya wae. Eta aya kejadian naon bae di dieu, apa aya nu sempat aya pembunuhan atau naon gitu di tempat dieu teh? Hukum cambuk. Oh, hukum sambuk di dieu. Arahnya. Eta nu ngaralawan meureun nya. Ngaralawan ka zaman bangsa penjajah meureun. Badan naroski kan aki pasebutna ningalikeun gitu ke kajamanan Belanda gitu anu disariksa anu diparaksanya kan. Iya. Ta eta daharna teh dibere dahar naon teh? Hui. Oh hui bae eta teh. Semacam hui itu kan kayak ubi ya. Ubi kalau ya, salah ya, ubi. Iya, ubi. Jadi dikasih ubi terus udah. Ai anjeun tos lami di dieu. Wah, tong ditanya. Ribuan. Kuring ngagegehan.
kajanggalan ieu tempat teh sok aya naon bae teh mangrupa naon? Seueur ujang. Nya naon wae tiasa salah sahijina teh naon bae teh. Kerajaan Oraya Heeh. Buta ya Heeh. Terus golongan kunti gaya nya tama pastilah geus korin seueur heeh. jeung sajabana Heeh. seueur. Ieu teh Kali Cimanuk kasebutna teh. Tah ieu aya hubunganna teu jalur jeung jalur apal Darmayu? Di Indramayu. Aya simpanganna teu sareng eta. Sungai ieu teh. Aya kunaha anjeun bisa terang. Henteu hayang naros henteu terang cuman naros wungkul. Eta tiasa dicarita. Mana anjeun terang? Henteu hayang naros wungkul henteu terang. Caritana kumaha kieu eta? Nyata yen dewek kana zaman baheulana kasanya hoaki nyata ngalintas ngalewatan ieu nyata keur paudag-udag Jeung saya tak saya tadi Wirarodra. sang pangeran. Oh jadi keur diudag ku sareng Pangeran Wilalodra merenya. Jadi si Putri Dharma Ayu teh kalintas gitu. Kalintas apa nyebur teh ki? Sekilat. Oh, ujug teh aya benernya. oh, langsung nyanghiang gitu, langsung moksa berarti. Eta teh diudag teh pedah naon gitu ki. Terang. Goreng mate ngayeukeun. Tah ieu teh kan tempat teh kasebutna teh ki bersejarahna seueurnya gitu gede gitu. Oh, Nah, ieu teh sok aya nu dipake teh bener teu apa sok aya gangguan teu Nya. di bangsa nu kituna teh. aya wae. Aya bae. Aya wae. Kumaha teh. Gangguana Heeh. goda Heeh. kumaha jalmana. Kumaha jalamana? Maksudna Iman jeung henteuna. jadi amun jalamana sa enakna meureunnya. Oh, di dieu ngageuga di dieu nya kitu meureunnya. Tong sembarangan wae. Nya. Bisa wae kusim kuring dieukeun oge ngan ulah sembarangan. Nya intina mah reng-rengan kadari teh hoyong terang gitu sejarah kapungkurna ieu tempat gitu ameh henteu hilap dilupakeun ku masyarakat ge meh tararangeun gitu kapungkurna. Gaduh rerencangan teh. Aya Cengan hoyong apal anu baheulana pernah disandra teh anu dicambuk teh. Nya. Cengan hoyong apal ke asupkeun. Hoyong apal langsung teh kapirihana. Nya. Terus saturnunnya ke kasumpingana. Nah, kali ini sahabat Tatar Pasundan kita menarik sosok yang dulunya emang disiksa pada zaman penjajahan yang ini untuk sosoknya yang buat Khorin kalau nggak salah kalau di ini ya yang dulu sempat dijajah, yang dulu sempat dicambuk di sini. Punten ki, Assalamualaikum. Sampurasun. loba getihan ya. Jadi sosoknya teh Korinnya itu berlumuran darah Bermulan darah. karena keseringan dicambuk jadi kan keluar darah dari mulutnya. Oke. Tiasa dijelaskan gitu karena kajamanan aki teh non ngadamel ieu tempat jeung umpamana dicambuk pada dipaksa teh kumaha teh. perih jang perih. Nya intina sing bisa narimakeun ya udah kuduna merehnya. Nah cuman ya kurang di dia selaku anu masih hirup gitunya kan cuman bisa nyumbang doa wungkul gitu. Urang geus sakuat tenaga bebelaan. Ceng hirupan Tanganage teh arungu gitu. Kehirupan tapi malah kesiksa tapi dah kumaha.
ngelawan. Oh, Tapi di dia sok aya ieu teh ki kapungkurna aya model tokoh masyarakat atau tokoh jalmi anu ngabela masyarakat nu di dieu teh ki aya. ngalawan ke penjajah teh. Aya. Iya. Itu tadi meureun nya, tadi teh kan pakaianna teh agak beda teh. Itu tadi. Aya deui. Oh aya deui. Aya deui. Maksudna nu ngasejahterakeun nu di dieu teh. Eta menuju dia. Nya. Jadi kayaknya ki kurang gitu hampura kan cuman bisa nyumbang doa wungkul gitunya ki kurang ngahormatan gitu ke perjuangan Aki gitulah intinya bebelaan ya kasbun dan bebelaan ini kapaksa gitunya Kapaksa. Kerja paksa lah intinya. kerja rodi deh. Eta jalur eta ulah sampai eueuh. Jalur mana iya moal lah Iya. insya Allah moal Sebab loba. Iya. Nah, kanggo anu di dari ya. Eta jeung nyambung ke unggal tempat. Pepeling Aki kanggo masyarakat kumaha teh Biaya amanat gitu. Pesan kangge masyarakat di dieu. Aya ki asli ti dieu, warga ti dieu berarti. Asli. gaduh tos gaduh putra ki Aduh, gaduh eta di mana putrana terang. oh jadi Aki bae anu disandra teh putra mah ditinggal kenapa kumaha Panabi mah digawe. oh Digawe berarti intinya. Eta teh sok dipasihan upah naon bae pami digawe di nu kitu teh di zaman penjajah. Saukur huwi. Ngkur nyukupan. sebeunna teh ki kuit Dicukup ke enjang. Aya teh pedah naon bae ki modal madol tuh madol. Aduh, kagok kita da soalna orang Sunda gitu. Nya Kang. Aya teh naon bae naon masalahna teh kerja di dieu teh dicambuknya kinya kapungkuran teh nya tah eta teh pedah masalah naon gitu ki. Pedah kunaon gitu apa aya kesalahan apa kumaha gitu kan. Manten nurut. Oh mun teu nurut. Kesalahan saeutik. Karek kena hukuman. Oh, Kejaman ayeuna mah ngeunah. nya ki. Jangan si goreng upuri. nyala intinya geus karasa gitu lah ngabayangkeun pas dipeurih nya Kang peurih pisan intinya nya Mata bebela nama nama kali zaman ngeunahna gitu nya intinya kudu bisa ngahargaan lain ki sing loba eling nama dunya teh geus kolot ujang. Kade Ya, lagi geus loba bencana orang yang nulungan anak kurang apa di mana cuma nulungannya datus ae nya ki kana naon jadinya orang cuman bisa nyumbang doa gitunya ki erek Kayak didoakeun gitunya korban nu didarieu lah sugan. Sugan lah insyaallah gitu kayak didoakeun pikeun tenang gitu akakina teh sing inget jang sing iman siap ki ya insyaallah lah sing sabar gedekeun kesabar Kumaha Kang Lik? apa cukup Cukup sih. cukup jelas ya Ya cukup jelas. dari ya udah nyake ya entasnya Hatur turun gitu kasumpinganna nya kayak insyaallah gitu didoakeun di Al-Fatihah di adorohan gitu nya kayak aki jenengan araresa Sumarti Sunto Tardi sugan teh tadi aduh ya Allah Tardi aduh ampun ya ki atur nuhun nya ki kasumpinganna nya jasa salam tuh ki bari diajaran assalamualaikum
Oke laki syahadat terang syahadat kurang nekatkeun ka Gusti Allah terang tuh ente terang sok cengan Asyhadu heeh alla terus ila ilaha illallah illallah terus wa asyhadu anna asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. ya tuh jangan dia mah jauh Muhammadar gitu turutan deh ki Oke, ngalah tenang. Oke, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turnuhun jah. Ya, sama Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sok turutannya enggak? Waalaikumsalam. Nah, orang assalamualaikum make waalaikumsalamnya. Assalamualaikum kasebutna amun zaman bala mah sampurasun wilujeng sumping gitu teh. Lamun waalaikumsalamnya intina lamun erek ka mana-mana mau boh mun kaluar intina nya. Iya. Akhir percakapan intina mah jadi akhir obrolan teh ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunnya ki ka sampingana. Alhamdulillah ya kita sekarang sudah melakukan mediumisasi ya Kang. Alhamdulillah kita udah mengungkap sejarah tempat yang di sini dan sedemikian lancar gitu Kang. Dan untuk kesimpulan tadi itu dari mediumisasi tadi itu emang jembatan ini dulunya itu emang buat perlintasan rel. Kalau dulu itu buat ngangkut itu apa namanya tebu ya? Ya, tebu. Ya tebu yang biasanya nanti dikirim ke pabrik gula yang di Kadipaten. Dan untuk sejarah yang tadi juga apa Kang yang Darmayu tuh, Ya, yang Putri Darmayu itu emang bener sih. bener, cuman sekilas katanya untuk mitos cerita itu gitu. Dan di sini juga di sini juga dulunya itu emang tempat penyiksaan kalau nggak salah ya. Ada korban-korban yang dulunya dijajah lah, dianiaya oleh bangsa Belanda gitu. Semacam kerja rodi ya, Iya, kerja rodi. paksaan. Ya, paksa dan itu upahnya juga dulu itu cuman cukup sama ubi kalau bahasa Indonesianya mah ya Kang ya. Kalau Sundanya hui. Hui itu. Paling itu saja karena di sini juga emang udah malam ya Kang ya, udah jam malam. 1:30 ya Kang. Ya udah jam 1:30 lebih ya tadinya juga. Dan energinya juga cukup melekat. Sampai-sampai lighting juga emang ya kayak gini. ke benda-benda sih ya Kang ya. Emang kalau misalkan di tempat yang kayak gini ya, jadi takutnya emang kenapa karena udah juga sama meribis tim lagi gitu kan. ini kan meripis teh mau hujan gitu. Ya udah kita tutup aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment and like channel Tatar Pasundan.